matak fungsina ngaji teh kitu ngaredam keinginan demi kehidupan anjeun boro-boro di akhirat di dunia keneh ditonjolkeun sagala rupa darajatna yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat nu diangkat darajat teh nu boga ilmu lain walladzina ishtahad lain walladzina istahat nufusukum lain jalma nu boga kahayang nafsu lain nu aya ilmu diangkat darajat teh nu disebutkeun jelema terdidik teh kitu nu bisa ngaredam keinginanana naon sababna keinginan anu gede teh jero-jero namah ngalawan takdir pangeran da Allah canyieun maneh geus hayang nya berarti kira-kira Allah satujueun teu hayang kitu teh urang teu fungsi nanya lebar menang ngaji teh lebar.